lupa resep Tatayan official. Capek ayeuna ingin cicing heula dia lapar aing teh isuk cendahan ngan palakeun eueuh mangsa teh iseun kumaha teh nyiru maneh mah suwe nya teh pokona mah teh hayang nyaho urang lapar meuli kadaharan teu boga duit teu laku setepan urang dibawa ku maneh teh tadi ulina teh bener teu boga duit kumaha deui pokona mah urang teh hayang nyaho ayeuna neangan kadaharan naon we lah lapar teu kuat urang bro lah tong disuput-suput padi disuputkeun kana bobogaan maneh tiraku hayang nyaho urang lapar boga anak kuat duh Goceng kana naon baiklah aduh goceng tidak aku aing henteu kalah di box si Ranger aing udah ide tak beneran aya ti kotok jalan paeh mending bau daripada pakai batur duit aing. Bruh. Euy. Kalian ini cairna lihat baik. Aing tak jadi jelema ulah sok jago mana keron keur ngajalan jelema sia eta geuleuh ih ompolan bae dah hidupna loba ngajago kita ke jalaga siap ayo beli dong teh kalian lapar oh nah senang teh iya senang ongkos coklat eta nyar datang tadi kada palal saeutik heras ieu. Mana menang cina pada luntahnya untuk boga duit.
Jadinya mah sok itu pan anyar datang eta rotina oge. Balah Lain rotina oge eta mah cek si mangna oge. lapar malah kayak ada pahit-pahitnya gitu. Sayang. Macamnya memang. Teh kucuk. Belum. Itu enggak teh pucuk. Tapi kayak arok kesana teh rasa amis mata anjing hareno. Rasaan eta mah amang. Angin curiga. Baiklah, lapar. Ketiga, janda. Kumaha? Ada aja lah teh. Ada eta teh ngeratina di teh patokan dieu, mah beunang teu. Teh pucukna nih di pas dicobaan. Bagus ya. Anjing, paling salah. Kumaha? Ada aja lah teh. Roti eta teh rotina di teh patokan. Lo. Kumaha? Anu hari aja lah teh beunang teu. Anu roti di teh patokan geuning. Aduh ngedar teh pucukna dicobaan geuleuy banget. Kata kumaha tadi labuh mebut. Jadi bagong ya.